wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak SD juara. Tepang deui sareng Bu Upi dina pangajaran Basa Sunda sareng lingkungan. Kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah mugia sehat sadayana nya. Insyaallah dinten ieu Bu Upi bade ngajarkeun atanapi ngawanohkeun kebudayaan Sunda, khususna kesenian nu aya di Jawa Barat. Terus aya nu terang ta Can? Naon wae sih kesenian nu aya di Jawa Barat teh? Yuk urang regepkeun. Degung mangrupikeun salah sahiji alat kesenian nu asalna ti Jawa Barat. Alat musik degung didamel tina tembaga, timah, sareng kai. Degung dimaenkeun ku sababaraha urang pamaen. Alatna beda-beda. Biasana maen pikeun ngiringan kawih sinden. Tari Jaipong mangrupikeun seni tradisional ti Jawa Barat anu populer di Indonesia. Tarian ieu sering dipintonkeun dina acara hiburan, mapak tamu, oge dina festival budaya. Kuda renggong mangrupikeun seni atraksi kuda anu parantos dilatih pikeun acara. Kuda renggong teh nyaeta kasenian khas Kabupaten Sumedang. Biasana dipidangkeun dina acara festival atanapi acara sunatan. Pencaksilat atanapi silat mangrupikeun seni bela diri anu kasohor pisan di Indonesia. Pencaksilat mangrupikeun keahlian pikeun ngabela diri ku cara nangkis sareng nyerang. Rampak kendang mangrupikeun acara kendang anu ditabeuh atanapi dipaenkeun babarengan. Gendang atanapi kendang nyaeta alat musik utama tina pagelaran rampak kendang. Reog Sunda mangrupikeun pintonan nu ngahijikeun kawih, bobodoran, tarian, sareng alat musik khas namina dogdog. Dogdog mangrupikeun alat tabeuh sapertos kendang dina pagelaran reog Sunda dipimpin ku dalang. Wayang golek nyaeta wayang anu dijieun tina kai. Wayang jadi media kangge pagelaran carita, pangajaran, dakwah, jeung sajabana. Salah sahiji tokoh pawayangan anu tos urang kenal nyaeta Cepot. Tokoh Cepot teh dipopulerkeun ku dalang Asep Sunandar Sunarya. Kumaha tos terangnya ayeuna mah? Tadi teh aya naon wae sih contoh-contoh kasenian nu asalna ti Jawa Barat? Pinter. Pasti hidup tiasanya nyebatkeun salah sahiji mah. Ayeuna aya tugas ti Bu Upi. Naonnya tugasna? Mangga dicek di map masing-masing di modul atanapi lembar kerja pangajaran Basa Sunda sareng lingkungan. Mung sakitu ti Bu Upi pengajaran dinten ayeuna ngawanohkeun kebudayaan Jawa Barat khususna kesenian Jawa Barat. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.